Jadi saha atuh aslina urang Pak. Lamun ibu hayang apal jeung aslina ibu aslina kuring. Jawabanana innallaha ma'ana. Lamun jelema geus hirupna bareng jeung Allah kakara eta asli jelema. Ieu pangaosana jeung Allah teu percaya. Ieu pangaosana jeung Allah teu percaya. Judul pangaosan, judul pangajian, kuring ceramah ibu ngupingkeun pertanyaanana, pangajianana jeung Allah teu percaya. Bisi ibu teu percaya poe isuk ayakeun pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok nepi ka tukang tah geus sadar berarti ieu pangajian lain jeung Allah sabenerna nu datang ka dieu jusi hatena panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok tanya kuring nana gerhana eta kitu nana gerhana ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Oh, awakna pangaosan hatena mah rujad kieu. Suudon wae ih amit-amit Gusti. Ari awak keur pangajian palebah ditanya kitu datang moal. Kuat eueuh ceurik hiji oge jawaban. Mata hakikat hirup kadang-kadang ngajawab innallaha ma'ana teh berarti lamun sifat kudu sifat Allah, kahayang kudu kahayang Allah, kaputusan ge kudu kaputusan Gusti. Kahayang Allah, pan kahayang urang jeung kahayang Allah mah beda. Afdhalus salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. Kahayang saha? Kahayang Allah, coba kahayang urang. Subuh ka beurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, komo isa ka heesan. Jauh kahayang urang jeung Allah teh di mana boga harta, kahayang Allah tuh fakir, tuh miskin, tulung nu butuh, talang nu susah. Pan kahayang urang mah nyumbang ke kudu dicatat. Ya, jauh. Matak jalma nu alus teh hayang dirina cocok jeung kahayang Gusti Allah. Dorog-dog hajat keun keur Pak Haji mah debeunghar neueuh wayang golek 7 poe 7 peuting pek. Penginapan ge loba. Sawah ge 1 hektar. Ai keur urang mah entong tuturut muni. Abdi gerek miluan demi gengsi, nabeuh wayang, bajidor, dangdut ongkoh, bubar aja jebleh di masjid. Pelabah ditanya, kunaon ceurik? Kieu geuning takdir Allah bubar hajat gede hutang lain takdir belegug naon eta bongan kahayang maneh lepok kahayang. Jadi jalema mah kudu ngukur badan sakujur nilik diri pribadi atau ngabanding-banding nu urang jeung nu batur matak hirup tumarima hiji tah kahayang Allah. 2 kaputusan ge kudu kaputusan Allah. Ibu bobogohan jeung nu dibeunghar ai jadi jeung nu petot tampa we. Da Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu can sanggup ibu boga salaki kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan naha kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot teu balik heug henteu kajeun sataun teu balik-balik sok WA di dinya tuluy nah sono henteu naha petot bahkan coba kanu petot mah bilih bade nikah deui jug maneh hayang mah ditawaran kanu petot mah nah 100% yakin moal aya nu daekeun ka salaki ibu. Coba lamun ibu boga salaki kasep jeung beunghar hampura moal sanggup. Jadi Allah mere nu petot teh kebaikan keur ibu. Kunaon itu? Kunaon? Babarah katakan seserian. Matak tarimakeun kaputusan Gusti. Sok jeung nu kasep bari beunghar init kamol meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik dicokot pan ku si neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami ngajangilek tanu gegireun mah bade tiung sami-sami mah bade mesar selop sami-sami mah bade ngabaso pan karesep mameh sami-sami lebok ke ku sorangan 7 poe eta ngabahas sami-sami ari ibu damang. Artina Pak timuru kasep beunghar sieun dipaok batur. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudag nepi ka imah jor atoh aing mah asa bebas di penjara jeung maneh teh. Aya hikmah di balik eta innallaha ma'ana. Neng bobogohan tuluy putus ai kawin jeung batur tong jebleh keneng terlalu lebay. Naha Allah dek mere nu leuwih alus tibatan si eta leungit lalaki itu peuting ieu kurumuy nana gerhana. Ya ari menangkeun urang mah pan moal era dibawa ka uleman. Sombong amat.
Ayo hayang seuri urang oge ah. Tuh. Matak tarima keputusan Allah, tarima kahayang Allah. Lamun jalma narima karena keputusan jeung kahayang, deuk beunghar deuk mingsin, mangsa bodoh. Miskin di dunia sabodoh lah. Nah mage jeung sabodoh nu beunghar ge moal matak saumur-umur hirupna teh. Angerkeun aku maot. Justru anu geus maot nu beunghar bakal capek ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon. Coba si miskin pan polontong ngajawabna di mana harta dipake naon eta ku malaikat. Nah teu nyatet pan aing mah miskin gitu. Malaikat kuat dilawan. Coba jeung nu beunghar ditanya ti mana harta dipake naon, leng urang mikir harta ti mana dipake naon. Loba yatim teu katulung, loba miskin teu kabantu, jompo imah jompo kalah kadang-kadang teu dibangun. Poe ayeuna matak Pak Haji mere contoh ka urang hitanan masal eta teh jawaban di akhirat. Teu kudu ngomong Pak Haji engke di mana harta dipake naon. Barudak yatim miskin nagog abdi Gusti saksina hartana dipake nyunatan anu abdi. Ku selektif nya urang kudu porno ngomong nya anu abdi Gusti saksina hartana dipake nyieun imah abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi. Salametna Pak Haji aya kesaksian tinu miskin ngan lamun jelema beunghar pedih tah si miskin jadi musuh. Ti mana harta dipake naon dianggap fakir miskin Gusti. Nurutan jawaban itu nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti dagor bawa tokna mata kurang nginjem kabang emok teh si eta nu tara merehna. Matak amal urang teh kasaksianana mah ku batur. Geus teu kudu diomongkeun amal urang ku urang, batur nu ngarasakeun. Matak hakikatna ibadah lain nu katempo, ibadah lain nu kadenge, tapi ibadah nu karaca. Salat ibu geus karasa ku batur. Salatna bacaanana alus tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir urang, tapi naha jeung dulur teu akur nyeri hate ku lamei urang. Salat bacaan alus tapi naha ucapan jadi goreng, berarti karek samet salat nu alus can alus jeung hate jeung rasana. Oh beri maranehanana. Batak hirup mah salatna sing alus, hatena sing alus, rasana sing alus, kalakuanna geus alus. Batur teh nyaksi bener euy lucu jelema nu sok salat mah kalakuanan lagi. Ngeus salat keluar ngomongkeun batur, ngogoreng batur, ngahina batur, kumaha ceuk batur? Bener si eta aneh, salat osok ngogoreng batur osok. Ibu pan. Sagala dipaju. Manehna teh. Mata kahirupan mah geus, lain nu katempo, lain nu kadenge. Kudu nu karasa. Salat urang kudu karasa ku batur. Lamun salat nu karasa ku batur, sidkul qauli bakal alus ucapanana, layinul qalbi bakal leuleus eusi hatena. Jelema nu leuleus eusi hatena peka. Aya budak batur ceurik di warung, ka dieu jang ka mana indung. Teu aya bapak ka mana ngantunkeun. Langsung cek ibu daek boga indung. Ma aku inung maneh kerjajan ti emak, baju ka ti emak, dahar ti emak, budak yatim naik darajat. Nah aya nu ngaku sebagai indungna. Nya. Hate. Ya malain kanu yatim teh amit-amit. Matak sifat ge kudu sifat Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Wajar lamun manusia nembokeun sifat welas jeung asih. Kurumuy budak tetangga nongtot polo dagang comro. Meuli moal. Budak tetangga dagang combro nganong tot leho, meuli moal. Nama kejeng moal. Nu didagangkeun ge combro lain leho. Berarti ibu mah nu dilalajoan teh leho lain combro, padahal nu didagangkeun combro. Eueuh judul tiba heula combro digalei jeung leho. Lamun ibu boga sifatnya asih jeung deudeuh, tong lalajo leho, lalajoan combro ceuk hate. Ieu budak dagang combro tot polo biheung payu. Ka dieu jang da mama teu hayang combro ngan eta we kabita ku polo. Wayahna sing seringkeun di balong emak keur parab jaer. Tah diburuhan 10.000, emak malah indek meuli combro, meuli polo we. Sebreng polo na nu nongtot dipikeun. Bersih juk dagang ka Pak Haji. Payu, Pak. Payu na combro lantaran telinga telehona. Coba dihina nanaonan budak itu dagang combro nutut polo, dihina mah budak na nyeri hate, inung na nyeri hate, combro na moal payu, ternyata ucapan urang ngaraheutan hate batu.
Aduh, matak sugan isuk aya nu dagang ka dieu bari nongtot polo. Matak nu ngaran hirup teh hampura tong legeg-legeg teuing ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, hoream. Matak bisi di aya nu hayang disebut ustad kop mere tah gratis. Kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ipagawean, ngewa geuleuh ka batur, cua ka batur, rujit ka batur, ngewaan ka batur. Di mana aya merek ustad kudu kitu sifat. Apan ustad kiai ajengan mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu baru sampeana, punten tong aakuanan tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Saha Nabi nana gerhana cenah ustad, pewaris Nabi penta jamna dibikeun moal. 2 kali suudona. Beuki lila ieu ceramah beuki daroraka mending baralik ka ditu. Lamun ieu jam kuring dipenta ku ibu, tuluy ku kuring teu dibikeun, berarti ibu jeung kuring teh sarua. Ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring, deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Jadi level ustad, level kiai, level ajengan teh di mana? Lain capetang dina nyaritana, tapi dina pagaweanana, utama dina akhlakna. Aduh, well. Tuh di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jaradi pejabat, rakyat nyarek mingpin cucunguk. Apan jaradi pejabat teh leungeun rakyat nu berjuang pan nyoblos ibu teh 5 tahun sakali jaradi pejabat cing eureun ke nyoblos jadi pejabat moal. Heeh jadi pejabat teh karena rakyat matak meujuh lain rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tan coblos rakyat. Oh jadi ibu keprok teh satuju kana omongan kuring. Oh iya atuh ibu nu ngomongna. Moal jadi jelema gede tanpa aya nu leutik, mata geus gede kudunya kanu tuh nu beunghar ge kudunya kanu miskin, jasa gede si miskin. Si miskin mah aya nu maot pangheula nyokot pacul si miskin, nu nyokot pasaran si miskin, ngurebgeun si miskin, tahlilan si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia tabikeun paculna mangga ngubur sorangan. Manusia membutuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, imah menang batur, bener? Bener itu teh. Sok, imah menang batur, ibu ngalahirkeun di tulungan batur, ibu hamil ge ku salaki bro, ku batu. Iya tah pangaosan nu picacapekeun teh. 1 2 3. Ibu hamil ku batur. Wah, balik ti dieu wayahna salaki bakal ngamuk. Paingan sia budak nu kadua beda irungna. Budak saha, bawa budak MC. Maka jeung hamil ku baturnya ku salaki beureun. Mata kahirupan innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah teh. Jelema salat cantang tu bareng jeung Allah, Pak. Jelema maca Quran cantang tu bareng jeung Allah, Pak. Nana gerhana ceramah ge cantang tu bareng jeung Allah, Bu. Ibu pengajian ge cantang tu bareng jeung Allah. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu bareng jeung Allah, tempo saenggeus ibadah, salat. Lamun melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, berarti salat jeung sombongna lain jeung Allahna. Ayo ibu isuk heuayan batur mah ngalas stroberi mah heuai. Dah hayang ditanya ku tetangga, "Kunaon heuai?" "Oh, pangaosan wengi dong." Geus berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung ujub. Wih wengi bari sagedeung deui ngeusan urang. Darek enit deui. Entong-entong bae urang nu ceramah lagi. Entong-entong. Matak ngajawab innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah teh rada hese. Sebab lamun hirup bareng jeung Allah dirina bakal gede ka era. Disebut ustad era, disebut kiai era. Tah pejabatnya kudu era atuh lur. Di saat rakyat kalaparan, di saat yatim teu bisa sakola, di saat jompo teu boga imah, wani keneh jara roged lur. Sing garablek ka era tuh, oi.
Ayo ngajikan ceramah yang bisa dipakai deui. Paduli teuing. Ari heueuh atuh nyeri karena dada nage, nyeri karena hatenya di saat rakyat ngap-ngapan, di saat rakyat boga BPJS ka rumah sakit loba ditolak, masih kana bisa kikieuan. Ya, al haya'u minal iman, ari era teh bagian tina nilai keimanan, sing barogah ka era. Sabab rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos, ulah keur kampanye jiga nu heueuh. Demi rakyat, demi kesejahteraan rakyat, geuning nu sejahtera teh babengok maneh wungkul oi. Aduh, leres teh. Bari ieu teh hate teh gegebegan ngomong kieu teh. Streaming di tuh tempo. Ah bahaya dah urang mah teu ngomongkeun inisial si A si B, ngomong lagi saha si eta. Ari si eta mah nya saha we. Jadi lamun aya pejabat tugas ieu heuh ka aing heuh berarti babengok sia nu kitu teh. Nyumput bahasa kuring mah si eta. Jadi ulah baperan teuing da si eta. Namanya saha we. Tah innallaha ma'ana teh hese. Jelema boga harta bareng jeung Allah bakal daek nulung nu butuh nalang nu susah. Jelema boga ilmu bareng jeung Allah bakal daek dina migawe. Tah urang teh dina ilmu teh jujur karek samet bibir can katempo dina hati. Matak rata-rata jalma kadang-kadang bisa ngomongna tapi hese migawe. Nana gerhana ge sarua. Infak ibu, sedekah ibu. Inama sedekah lil fuqara. Yan sedekah teh keur fakir, keur miskin, sedekah ibu. Mage rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya, tong keung sangsara lantaran sedekah ngomong nama. Pan penting ieu kuring lain sedekah. Naon? Ngadudut. Ladang sedekah. Sanu bakal sedekahna? Nu ngulem. Pak Haji. Kete balik teh dus ongkoh amplop ongkoh. Nuhun Pak Haji. Heeh dek ditampa har da butuh. Ternyata dalil eleh ku pangabutuh. Ya benar. Matak hakikat hirup mah moal jadi nana gerhana penceramah tanpa jamaah. Matak nuhun ibu parantos sumping sok. Matak urang manghargaan jamaah dek HSP, dek balik jor. Dek gandeng silahkan. Untung daratang ka deui dek ngarti dek teu bae. Kuring menghargaan ka jamaah sabab biasa na kuring ceramah di dieu aya jamaah, eueuh jamaah dek ngomong jeung temok. Ya, benar Pak? Asli. Kedua, nu ngulem. Pak Haji nu gaduh panginapan. Ngulem. Matak nuhun Pak Haji. Wayahna we bejaan batur. Ngarulem deui gitu. Nah, aneh Ustad eta mah kejeung nganuhunkeun ka nu ngulem har kudu nuhun. Ustad eueuh nu ngulem deuk kumaha? Ai kitu mah pan loba nu ngulem unggal poe bong ka ditu bong ka dieu. Alhamdulillah ibu mobil kabayar, sawah kabeuli, imah kajieun, yatim kasakolakeun, nu miskin kabere, nu teu boga imah kapang merekeun. Kunaon eta? Ku loba nu ngulem sok eureun kuring tong ceramah kieu jeung eueuh nu mayar, biheung bisa nulungan naon-naon. Matak hartina urang teh saha tanpa batur, batur oge perlu butuh ku urang hirup mah mutualisme. Tuh lalajoan hileud, hileud teh dipikasieun, hileud teh dipikarujit, tapi hileud muntal dirina 30 poe teu dahar teu nginum nolol jangjang ngaranna kukupu. Loba jelema geuleuh kana hileud tapi resep kana kukupu. Matak ladang sagala rupa, ladang ibadah, ladang salat, ladang zakat, ladang ngaji, cing atuh jadi kukupu. Nusuk ngomongkeun batur jadi tara. Isuk teh palebah tatangga, hayu urang ngomongkeun, ganeng geus pangaosan peuting jempe aing mah ieu mah. Geus tobat, tungguan poenya geus poho. Tuh ngan sapoe lebih kacau sih eta. Nusok resep kana ngadengekeun gosip. Cocokan ceuli teh. Nah, heuh ceul nyocokan ceuli geus peuting pangaosan ceuk nana gerhana. Sudi ngadenge gosip, dek peka aing. Tah. Tapi isukna nanya, ai mana rek ngomong kenaon isuk. Ieu mah pangalaman mah jero ya mah. Setiap ceramah kuring teh meureun aya faktana meureun. Jadi bahasana gitu we. Isukeun nya keunda keponya, penasarannya nepi ka teu HS. Tapi keun bae Ibu.
Ibu dek ngomongkan batur, dek ngahina batur, dek ngaledek batur, dek nuding batur, dek miat batur, kuring mau nyarek, jug, tuluikeun, pek. Awas hiji waktu bakal Allah ngeureunkeun. Ibu ngomongkan batur, ku Allah dieureunkeun, kumaha carana nyeri huntu. Eureun jelema tina ngomongkeun. Cager derdek ngomongkeun deui, tah hampura diantep ku Allah teh cenah dibawa nepi ka maot sehingga eueuh lawang pikeun tobatna. Matak samemeh urang dieureunkeun ku Allah mending areureun. Ibu resep kana gosip, jor, sok. Gosipkeun urang sok. Eta nenegerhana nu can kawin sok. Hayang dibaledog ku mik. Sok. Apaan begitu itu bujang. Aing mah meuni cing atuh dinu kieu tong dibuka kartu daerah teh. Hah? Da abdi mah neangan pamajikanana levelna terlalu tinggi. Hampura Pak Camat, hampura Pak Kades, hampura Pak MW terlalu tinggi. Lain neangan nu tieu ngaguyupuk tuh. Lain neangan nu pinter sholawat teu butuh. Lain yang anu pinter baca Quran teu butuh, lain yang anu sok ka masjid teu butuh, lain yang anu sok sholawatan teu butuh. Sholawatan kumaha abdi maca pamajikan milu, salat kumaha abdi imamna pamajikan umumna, tiup kumaha abdi pamajikan bakal make kumaha abdi eta. Tapi panneangankeun pamajikan hiji we nu teu duit. Tiung ngaguyup ka masjid leket, salat anger, hampura. Saminggu teh dibere resiko mah jeding geuning. Nepi ka bibir nu handap jeung luhur teh kuat sarua akuna deeng lahir kana. Matak urang medek neangan teh nu teu beuki duit. Cung ngacung aya tuh aya di tukang neni-neni emah asep teu sudi ah. Nyaga neni teu beuki duit horoream teuing. Kawin jeung neni-neni aduh palebah sare batuk wae atuh dah. Ajeng nongora mah beureun seungit parfum eta mah bau tarason. Geus ya teh. Aduh tuh matak sok jawaban. Ibu bisa wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ta eta mah karek ngomong nagawena subhanallah gawe atuh subhanallah maha suci Gusti Allah na teu era aing ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah hari hate kotor dikukut sirik pidik jahil kana ya istren panastren dudupak rudupak teu kaupan cegukan punungan batur beunghar moal teu nyegi batur beunghar muyul aing ge nyaho. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli motor atuh gangen. Batur meuli sawah muntaber. Batur naik jabatan rumah sakit. Pamajikanna make emas modar. Di mana gawe subhanallah? Geuning eueuh Pak subhanallah teh dina gawe. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Mana gawena? Piceun sirip, piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun sombong. Naon nu dipika sombong dina hirup? Nah. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, jadi dijadikeun, Pak Camat jadi camat, ku Allah dijadikeun, Pak Kades jadi kades, ku Allah dijadikeun, kuring nanagerhana jadi penceramah, ku Allah dijadikeun penceramah. Deuk naon di aku. Tanpa Allah urang saha. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, kaasup capetang, ge dicapetangkeun, cabut capetangna moal becus naon-naon. Naon nu di aku ku urang, heh. Bener? Ibu gelis 30 ka handap gelis 30 ka dieu mah nu ngaran gelis boga budak hiji gumulis 2 cementil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 pudeg-deg awak ngabekahan ka nomor hiji bea ku sorangan sok tah sok salaki mana lakop kana tabeng da kaseredkeun disigeng ku salaki mah gede-gede teuing bedi tuan atuh ah kasur teh ieu teh jadi horieun kasur teh lain bab horieun aing gede asigong protes ka kantor desa Pak Kades ayakeun senam mangga cenah deg senam 2 tahun tibatan begang kalah beuki meber naha tempo nusuk senam beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko tempo salaki nya ongkek getih ongko paru-paru ongko mikiran hutang urut baso jeung goyobod. Aduh
Matak sirup mah alhamdulillah sadaya puji kanggung Allah berarti tumarima narima we. Awak gede baik dipoto teh kieu tah ulahnya ngeyeng kieu cita kunaon ibunya ngeyeng dipoto ngarah ka tempo langsing penipu teh aya dina foto langsing aya diajak panggil jiga drum nu ditungguan ku hancip matak naon lamun hirup narimakeun. Awak ibu geus pantes ti dituna geus alus ti dituna bulu panon ponok pan ngeunah kucap kicap gitu ieu mah teu narima meuli 300.000 dua eluk kaluhur atuh nempo urang teh kajigan nu cacingeun kicep balik ti dieu ieu teh da lain desa ieu wungkul marawa motor urang ge apal gelebug angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana kebun stroberi kakara ya aloh lain aloh dudut bulu panon. Geuleuh atuh da. Jelema riweuh mikiran halis, ti orok nepi ka kiwari eueuh halis manjangan eueuh. Ieu mah krok ganti ku batlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Tong sok ngari dieu. Tong sok ngari dieu diri. Sabab Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia kalayan dedeg pangadeg nu sampurna panon jeung nempona bibir jeung ucapna ceuli jeung dengena suku jeung lengkahna hate jeung utek walang tagana tinggal narima manusia nama ke jeung riweuh-riweuh teuing lamun jelema geus teu bisa narima kana dirina maka ngabanding-banding jeung batu matak nu akhirna panas matak mun muncul sifat panas bakal ngewa batur kal jid pareum geus gede cek tah mending ieu da genah ieu manjir lamun jelema geus ngewa kana kamajuan batur pertanyaanna ai batur boga dosa naon ka urang lain batur nu boga dosa ku majuna tapi hate urang nu panas nempo batur majuna nalika daun ragrag moal bisa munian dunya tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempo cicing diajar filosofi saeutik nalika daun stroberi ragrag kana dunya maka dunya moal katutupan ku daun tapi lamun daun apal kana panon dunya moal katempo nalika jelema geus bijil hate geuleuh rujit cuang ngewa saalus-alusna awak ibu disingeurepan ku jelema nu ngewa anger moal kapake sahebat-hebatna Bapak Camat aktif kaditu jeung kadieu punten Pak Camat disingeurepan ku jelema nu kotor hate kieu nyebutna asa katup je Pak Camat teh nu mana eta? Oh, Pak Camat nuhun, bedaskeun. Kalem lah, kita sahabat lah. Pak Kades nu mana? Oh, Pak Kades, ya bedaskeun lah. Sahebat-hebat Pak Kades nyieun program A nepi ka Z disingeurepan ku jelema nu kotor hate, anger Pak moal eucreug. Ngabangun jalan, ieu asa gabiji. Ruksak jalan iya nya ruksak si eta bebungkus eta hayang naon nya mata keur jelema nu kotor hate mah Pak Camat Pak Kades hampura tong pati di ladangan teuing kariweuh-riweuh asli Pak sabab di zaman baretor ge jelema nu kotor hate moal aya balik lol kaledai tungtun ku bapana budak numpak pan diomongkeun rada gelo ai budak numpak kolot nungtun naik bapana budak nungtun lol deui eta jelema rada gelo ai kolot numpak budak nungtun tumpakan yang keduaan kumaha ceuk eta kos nu gelo kaledai leutik tuh ditumpakan kuduaan tungtun yang keduaan kos nu gelo keneh kos nu gelo kaledai hiji ditungtun kuda moal aya balikna nyingeurepan jelema nu kotor hate mata keun nepi ka modar antep jiga si itu mah tong diladenan teuing Pak Camat Pak Kades jelema nu kotor hate antep moal balik ngalawan saya teh geus moal eucereug matak alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah urang mah teu boga hak disanjung dipuja-puja tong hayang dipuji batur tong hayang dihargaan batur tong hayang dihormat batur da jelema mengemis penghormatan mah artinya jelema tidak terhormat dek dihargaan batur bae dek henteu ge mangsa bodoh kumaha dirina we
dengan hakikat hirup mah kuma urangna nalika urang bisa ngahargaan batur, batur ge bisa ngahargaan urang. Nalika urang bisa ngahormat batur, urang ge bisa ngahormat batur. Nalika urang bisa ngahormat batur, batur ge bisa ngahormat urang. Nalika urang bisa mereka batur, batur ge bisa mereka urang. Tong nyibit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong nuding mun mung dituding, tong nu mitnah lamun mung dipitnah. Hiji waktu ibu dituding batur, tong waka nyalahkeun batur, inget-inget dosa bareto, boa-boa ibu nu pernah nuding batur. Well, nyebut well nya kieu ongkoh teuing naon ieu teh? Naon itu maksudnya? Oh, 17. Oh. Heeh gitu. Mata nu ngaran kahirupan teh sia teh Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul Alamin nu mangeran saetor alam. Tah ibu teh imah pageuh, baju teu, dahar seubeuh, kongkorang boga, gelang aya, budak kasakolakeun, raos ibu? Tah, lamun bener ibu alhamdulillah, nah make jeung hayang BLT. Imah boga, sawah boga, budak sakola, motor aya, RW dicarekan, RW gelo. Tete kunaon ibu nyarekan RW, batur menang BLT aing henteu, teu mikir jelema kitu teh. Padahal ku Allah teh dititipan harta, dititipan imah, budak bisa sakola, geus kudu merasa cukup tinggal bersyukur. Lol BLT, moal RW moal narima, bikeun kanu hakna, tuh yatim, tuh miskin. Bisi emak dina datana aya, wayahna emak deuk nolak, pangmikeunkeun ka fakir jeung miskin. Ta eta beunghar nu sajati sanyana. Keprok da eueuh. Nalika ceramah kieu Pak Kades seurina kos babara katakan eta teh saking ku 17 lebok gitu. Matak alhamdulillah teh dina gawe lain sabatas dina omongan. La ilaha illallah. Teu aya di pangeran angin Gusti. Heueuh eueuh di aku, ulah ngaku urang mah. Moal aya nu ngabisakeun iwal, moal aya nu ngajadikeun iwal. Moal anu ngabeungharkeun iwal, moal anu minterkeun iwal, moal anu ngadaekeun iwal, matak jelema daek tong asa daek. Tanpa ku Allah didaekeun, saha urang. Tanpa ku Allah dibisakeun, saha urang. Matak jelema anu sombong, tah teh geus nyoplokkeun Allah tina dirina, nu aya iblis laknatullohna. Matak jelema semua balik-balik ibu. Asli Pak. Heueuh nya. Tah nu katilu jelema nu kosong hate bari bersih hate mah nying hareupan alam perbedaan cuek acuh. Naon sababna? Toong hikmah. Ibu salaki jeung pamajikan beda jenis, beda wujud, beda bentuk. Lalaki kumisan jeung janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot. Sifat pan beda, ibu mah baeud, pan salaki mah ulah baeud. Matak lamun di dieu aya lalaki nu sok baeud, kerok heula kumis. Ngerakeun teh kaum lalaki baeud, aduh kumis baplang. Janggot panjang, baeud, heg ngonteng katu kabalong jika lelu useupeun. Lalaki mah lain kudu buat baeud, ngakal, ngarah pamajikan ngakeul. Lalaki mah mikir, ngarah pamajikan karasikoan. Ieu mah pamajikan baeud, milu baeud, ai dahar sangu. Lamun ibu-ibu deuk baeud kepek bae, beda wujud, beda bentuk, beda karakter. Ta ibu mah karakterna hate, matak baperan. Lol kuring keprok pan aing mah kuat asa jadi japati itu. Bapak-bapak mah eueuh nu keprok cuek we. Nah sejenis ya mau ngaliwat ke nu ngarwod bing-bing nu newak bitis cing teh kunaon. Lamun teu sadar jadi ustad aing hayang kitu ngan sadar we bete nya cing teh wios nuhun bari hate mah hayang kumaha we teh nu nyawel gado mah ampun aing mah da jiga nanti ka urang teh kana tong tolang hirup teh galau. Padahal mah so karakter ibu mah baperan, karakter bapak mah lain baper mikir Pak. Matak lamun pamajikan baeud ngewa, lamun salaki ngabaeudan deui. Pamajikan baeud mah lain kudu dibaeudan. Tanya awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Geura toong padaringan kosong beasna, geura toong duit gegeletekan 10.000, geura toong kongkorong nu diecolok baheula can diganti, geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik. Tah bapak sadar paingan pamajikan baeud ka urang, oh aing nu salah. Geuwat bapak tangkep hampura mah.
aya ieu teh acis 2 juta keur mama gebro dibikeun duit ibu keur baeud nempo duit langsung nangkep lain tak jadi cager harita keneh logika ngakal lalaki matak lamun aya lalaki nu sok buat baeud bikeun rok ibu kop gitu di rok sih mah sabab sahebat-hebat tepat camat sahebat-hebat tepat kades sahebat-hebat polisi sahebat-hebat TNI hampura di dunia ieu aya nu pikasieun saha ieu tah nalika bapak geus urusan jeung ngaran pamajikan teu beres ku 5 menit salaki mah atos mah tong dibahas bapak lepat geus lalaki mah coba jeung ieu baheula ge 20 tahun ka tukang maneh telat balik teh ngabonceng awewe eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing aduh asli pak iya asa diulang tahun ke matak sebenarnya nalika ibu buat baeud amak kasalaki punten innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah ulah ngumbar nafsu ieu mah jadi randa ngora-ngora budak jadi korban oh cicing jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradu tong nuding Allah salahkeun adat sorangan dalamun aralus masalah jeung pamajikan adat moal mungkin terjadi perceraian da ieu mah tulak-lak dasar lamun amak kasalaki teh ngaran sato kalaluar si bagong gitu untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabab penting aing HS jeung bikangna lol anak mama bagong bapa bagong ari abdi anak bagu mana teh sajang ragrag talak budak korban saha anu kaduhung urang pak matak nalika hayang balikan hese coba lamun hirup jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub nalika ibu amak kasalaki hate sing jongjon ai jelema anu dzikir ka Allah mah wiridan amak teh keheul kasalaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh bari nangkep maca ayat kursi dari sangkana juri gwalungan nu asup gobro duit 3 juta tinggal nangkep sodaqallahul adzim beres pak kan ulah ibu-ibu bapak orang tanya bu pak lamun bapak rek ka pasar ka pasir ka kebon atau ka kantor amana we lah ternyata isuk-isuk teh pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teh pak bapak rusuh dekat pasar bapak rusuh dek ka kebon bapak rusuh dek ka kantor pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amak teh pak dengekeun tabu amak cenah pertanyaan nu kadua ku amak bapak nah sangu juga asak ku amak bapak nah cai juga nyampak ku amak bapak nah pamajikan juga hudang heuh nanaonan atuh jeung amak lur geus kolot mana jelema nu bareng jeung Allah teh geuning eta jeung nafsu mah jeung amak coba ibu teangan salaki nu bareng jeung Allah nalika ibu keur sare sangu eueuh cai eueuh hirup bareng jeung Allah sun kening ka pamajikan ngeus disun kening leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh mikir lalaki mah warung loba tatangga naker tinggal meuli akuasa siki nog puyuh 2 nog asin 10 urah 10 lebok di dinya keneh beres datang bapak ka imah pamajikan nyuuh hapunten bapak abdi teu masak teh hareeng kumaha cek bapak nu kudu minta hampura nah bapak nyukeun dihapunten eueuh ti dituna salaki kudu barang dahar di luar kudu ge di imah jeung pamajikan ngan ku sabab mamah teu nyangu nya bapak rumah sa tadi teh jajan di luar hampura abdi aya lalaki nu kitu eueuh maka jeung eueuh tah lain kades lain camat nu kitu mah urang heeh justru lamun bapak amek bibir sabolong betor molor wae nya amekeun pak nu keur sare teh boboko talapung termos bebeutkeun leos ka kebon baeud ditanya ku dunungan kunaon maneh baeud jigana boga masalah kieu ji pamajikan ku teh nyangu acan kumaha cek haji ganti pamajikan kitu mah loba ai maneh anak buah haji ge tah eta berarti hayang salingkuh neangan alasan kagorengan pamajikan lebok tah nah ibu culang-culang ka ditu eta keculang-culang tapi psikologis mengatakan dengekeun pak gitu teh tuh
Matak lamun ibu baeud rungsing ka salaki punten Pak ulah diartikeun rungsing eta teh bentuk demo pamajikan ka salaki ngomong sok sieun bertindak sieun eueuh deui ulah teh ku jempe pamajikan lalakina kudu peka kana rasa ya Bu lalakina ieu mah kalah ngiluan lalakina kudu peka kana rasa da lalaki nu alus teh ibu lalaki nu alus imah pageuh baju teu dar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ta eta lalaki nu alus hei buat asa dibela imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya rasiko kapenuhnya aduh raos ibu gaduh carok kitu heueuh tapi ibu oge deui kudu kumaha ka salaki saenggeus imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya kudu kumaha lain kudu bisa nganuhunkeun berterima kasih narimakeun tan narimakeun teh artina syukur syukur kanu ngaran salaki balik di panyebaan rengku nalawang panto bapak geuning sumping nya beli bawa ka dieu si eta ku egoisna hirupna teh amral aing mah rengku cokot leungeunna ngeusun tangan cicing salaki dina bang barung tandana hareudang cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun ai hasil beungeut mah hayang nyeblok iyo pan tadi asa kabentar guludug meureun beres sarupa kitu tanya bilih bapak teh acana tepan mangga ka jaman ieu anduk ieu odol ieu sabun ulah nepi ka deuk mandi kokot tetengan yangan odol keur diomi budak ibu nu kudu ngajadikeun raja ka salaki teh darengekeun ieu geblus salaki ka cai papageun beres ti cai ieu sarung ieu koko ieu kopea kebutkeun sajadahna pak mangga netepan heula dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki saha nu rek ngahargaan salaki lamun lain pamajikan pok ngomong sing hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cingciman jiwa bapak teh hormateun abdi damaeun abdi tiba heula nepi ka aduh aing kalah disurakan ceramah balik wah asa teu kudu cenah kades aing mah asa teu kudu alieur egois ibu mah ari hayang diratukan ai ka salaki kuat nganggap penjahat geus menta hampura bawa ka dapur deuk naon bapak hampura sangut teh jigah batur teu aya rencangna ukur kurupuk 2 siki bala-bala 2 siki sabodo tempo huap salaki sagede peureup lep lep ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu tapi ngeunahna barang dahar mah ngeunah budi pamajikan ka salaki kajeun dahar jeung uyah 2 piring ludes kajeun daging hayam aya gepuk aya, sate aya, ibu ngecebrek wae. Usaha leutik barang lebok hayang daging, sero da maneh mah hayang ongkek ngadengan na kita. Aduh. Tapi hampura Pak Camat, Pak Kades ceramah ieu teh jero teuing. Da ieu teh matak ngaharulang kitu ku eueuh di dieu nu kitu teh tak komo belah dinya mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang teh jugi we menang duit teh. Hasil teh oh nyata bieu mah jadi MC teh ngahiras. Ulah ngarep-ngarep pamere we cenah. Engke deui mah tong daek ditutah-titah. Capek. Madag ceuk kuring oge hirup teh di dinya tempatna. Bener Bu? Pan judul lagi bersyukur. Ai bersyukur teh narimakeun. Tong sok ngabanding-banding anu urang jeung nu ya Pak Haji gaduh penginapan terus eta teh naon stroberinya aing mah keur eueuhan stroberina di bihang di bahanan ditempo teh kuat eueuhan gitu oh ieu mah tos panen gagal ka dieu teh atunya milik Pak Haji rezeki Pak Haji sok turutan usaha jiga Pak Haji ku ibu moal bisa sabab jalma 10 jelema 10 nasibna 10 takdirna Pak Kades jadi kades, kuring jadi ustad. Sok Pak Kades jadi ustad, moal anu ngulem. Atau kuring jadi ustad, moal balik ke dituna. Ibu rek nyieun kakak, mangga urang yasinan heula.
Matak jelema nu alus geura cicing dina tugasna masing-masing tong lalajo ku kamajuan batur, tong lalajo ku milik batur, nikmati anu aya di awak urang. Gitu atuh. Nya ngarah teturang tuding ka batur. Aduh haji tanah sehektar. Pengen depan loba moal teu meunang nyegik. Tah, goreng pucus nu kitu patut teh. Ku ngewana urang ka batur, ku panasna urang ka batur, ku sirikna urang ka batur moal ngadak harta batur jadi nu urang. Justru sabalikna urang panas ku batur, urang keur bunuh diri, Pak. Sabab nu kitu mah milikna beuki. Pamajikan, kongkorong panjang, gelang boga, jeding kieu manehna teh. Biasa nanya ge jadi tarananya, ceuk ka dieu, tararayang. Kunaon eta hate? Matanya bener Bu? Petak paingan tadi ngopingeun pidato Pak Camat jeung Pak Kades tarala lila. Da komitmenna apa? Lila oge keur naon? Da moal aya panitia ngamplopan urut sambutan. Tadi sakara reudeng. Bahkan Pak Camat jeung Pak Kades mah ngaranna ge pamimpin teh mau ngamuk gajah mata, pamimpin bagi anak-anak, malamun peuting ieu urang mah sebagai rakyat aya mau ngamuk gajah mata, keun antep Kades jeung Camat cenah gelut jeung maung. Urang mah rakyat, urang balik we. Da kuring mah yakin Camat jeung Kades gelut jeung maung nu meunang. Matak dipikir-pikir mah asa talung jadi rakyat. Ya Bu. Matak kuring jadi penceramah, Pak Kades jadi Kades, Pak Camat jadi Camat. Urang cicing dina tugas masing-masing. Itulah tumarima. Pak Hansip ngajaga keamanan, polisi ngajaga keamanan, TNI ngajaga keamanan. Matak wibawa negara aya di TNI jeung polisi, wibawa agama aya di ustad. Matak lamun ustad jeung ustad parasea komo pabaeud-baeud, wibawa agama keur leungit. Lamun polisi jeung TNI perang, punten wibawa negara keur eueuh. Kamari upacara Ibu. Toong polisi mau wog dawog geuning gede sora. Obana. Sang saka merah putih. Orwo. Rok. 2 poe di puskesmas beunang ieu. Da tarik teuing. Pantes ku polisi jeung ku TNI mah bab nu kitu. Coba ku lebe. Aya ngaran-ngaran lebe mah kudu lentong da kaluaran pasantren nya. Aya polisi mah nemogeun wibawa nagara. Aya lebe mah komo lamun lebe jadi Kades. Aduh. Ningang Pak TNI pan. Lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Ningaku lebe lajeng we. Nepi ka teu rame eta upacara. Matak nu jadi Kades mah hampura kudu tegas. Laksanakan. Kitu ieu mah lajeng. Jadi wibawa negara teh gubrag, wibawa agama lentong. Di mana terakhir dina upacara bagian ngadoa, tak ulah ku TNI, da teu kabayang atuh karakter TNI. Ya Allah. Hayang dicabok malaikat meureun. Engke panungtungan mah justru kudu ku ustad, pan ngeunaheun ustad mah Al-Fatihah. Tuh genah. Coba nu tadi Al-Fatihah. Waktu dikit tau tak malaikat. Matak gerak cicing dina tugasna masing. Al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan teh yang jadi rahmat ulah jadi laknat. Termasuk NU, Persis Muhammadiyah, Syarikat Islam, Jamaah Tabligh. Silahkan gerak cicing ku carana masing-masing. Angka 10, 7 tambah 3 10. 8 tambah 2 10. 8 tambah 1 10. Genep tambah 4 10. Berbeda cara tapi hasil kita sama. Bener Bu? Ibu bersyukurna kunaon, panon, nempokan nu hade, ceulit, terus gosip, ngalengkah, sing kana bener, hate sing alus, bersyukurna ibu. Bersyukurna Pak Haji mah aya tamah, kusabab Allah nitipkeun harta, maka bersyukurna teu cukup we eta, maka gunakeun hartana peuting ieu aya sunatan masal poe isukan, itu dibentuk bersyukur tina harta anu aya. Keur urang mah entau da teu gablek. Polontong cek bodoh kurang nurutan Pak Haji. Sok gumpulkeun sadesa sunatan masal ku aing biayaan. Derdag 5 dokter dianyuk. Rieur atuh. Ngayakun pengajian anak gerhana. Urang curiga dokter wae dianyuk ka urang. Tapi ban kuring mah kegiatan lain dek neangan duit demi Allah.
Urang mah apal cokolot baheula. Naha harta mah kalangkang heulang. Matak jelema pas ya aku harta keur naon harta dipasjakeun bari maot ditinggalkeun keur sok pikir. Belaan indung bapak maot ada jeung lanceuk teu wauh melaan warisanana nanaonan dipasjakeun maot meda moal milu. Heueuh bener nah ai ibu deh. Karek heueuh cenah bener. Keur naon paseakeun harta bari urang maot harta teh ditinggalkeun. Keur naon jeung dulur nepi ka teu akur jeung baraya nepi ka pasea adi lanceuk nepi ka mumusuhan nanaonan melaan naon melaan harta kolot tong coba ngarep-ngarep warisan kolot mang eueuh jelema beunghar ku warisan lain wel dengekeun aing mah urang deui mah kitu oh nyeri dada seserian tong seuri atuh cukup batur sok aing nyeri dada tong seuri Bu kene antep eta kalau kaseserian penyeri dada nyeri dada cenah seserian heuh atuh gebabari tinggal tong seuri tinggal kieu we tangke nyeri dadana di imah eueuh we aduh geura cicing dina tugasna masing bersyukur ku profesi masing-masing, bersyukur ku gaya masing-masing, bersyukur ku hartana masing-masing, bersyukur ku jabatanana masing-masing. Allah nitipkeun jabatan teh supaya nyaah ka rakyat, mata punten ka para pejabat anu teu nyaah ka rakyat, punten ngan sakalieur rakyat teh sudi milih pejabat anu ngahianat rakyat. Heeh. Geuleuh. Paingan cokolot baheula teh ngan pamimpin teh budak angon, pakadesna nya. Baheula budak angon muning gede budak angon leutik tapi muning nuturkeun ka budak leutik nah apan budak leutikna budak angon ngarti kana hayang muning panas diiuhkeun hayang dahar diparaban atuh tiris diiuhkeun panas diiuhkeun tiris di kandangan maksudna teh disimutan gogoh da muning teh ibu mungkin disimutan budak angon ngarti kana kahayang muning saingga muning nuturkeun ka budak angon sanajan budak angon teh leutik naon filosofi kitu jug teangan pamimpin budak angon moal aya da eta mah filosofi pesekeun jeung bacaeun naon filosofi budak angon tah budak angon kunaon muning nuturkeun ka budak angon ngarti ka hayang muning rakyat ge eudak nuturkeun pamarentah ngan pamarentahna ge kudu ngarti atuh kana kahayang rakyat kudu peka kana kanyeri rakyat geura susut cai panon rakyat geura tempo ngap-ngapanana rakyat ta eta pamimpin budak angon teh waduh mantap yo atuh emang ngomongna aduh tuh budak angon teh eta ibu kartos mata konsep bersyukur naon atuh disebut syukur teh naon syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere sakitu nu disebut syukur mah sok bareng ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere tah syukur teh eta naon nu disebut syukur mahwal syukro apa itu syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere sakitu panon dipake nempo ceuli pake ngadenge suku dipake ngalengkah hate dipake ngarasakeun syukur karena naon ai syukur karena nikmat naon nikmat teh sagala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Allah itu nikmat sagala rupa perkara ari sehat nikmat ari gering henteu nyeri tah didinya urang mah nikmat teh dipilihan alhamdulillah tadi mah dina pengajian Pak Haji kuat ngeunah da hareun nikmat da mah kana nikmat teh kan tegekeun atuh ada hareun wae nikmat mah sagala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Allah itu ada nikmat gering nikmat sehat ge nikmat bahkan ngeunah keneh gering Pak katimbang sehat cicing bisa teu kaharti nah gering mah keur nyalametkeun manusia di akhirat sehat mah cantang tuh bisa salamet di akhirat jelema doraka ku sehat jelema popolotot ku sehat jelema ngagosip ku sehat jelema tujang tajong ku sehat salaki tujang tajong ka pamajikan ku sehat coba bere kieu leumpang eudeuh ta tajong tinggal bikeun kop bujur aing tajong ku sia sok jebleh ta salaki teh nah boro-boro najong
Tuh gering teh keur mawa ka alam akhirat pisalamatan jelema gering matak gering teh penghapus dosa matak jelema gering mah teu nyieun dosa teu ngomongkeun batur barusuh teu popolotot belek teu ngagosip budeg matak anu resep teuing kana gosip sing budeg gitu. Cobaan ibu ngedongeng jeung jelema nu budeg aduh teu nyambung. Matak manfaatkeun ieu ceuli keur ngadenge nu bener, panon keur nempo nu bener, bibir keur ngucap nu bener, ngalengkah ge ngalengkah kana bener. Itulah disebut syukur. Nah, kakaranya ngartinya. Nah, matak sehat ge nikmat, gering ge sok atuh. Sedih atuh da meuni. Tuh, bersyukur. Bersyukur ku alam-alam segala rupa nu aya, bagja. Indonesia kurang kumaha nikmatna. Rakyatna balalager, Indonesia mah teu jiga negara batur air teh ibu. Negara urang mah ku balageurna. Titah mayar pajak, mayar kokod gugayus tambunan. Nu baleunghar titah pindah ka Pertamax, Pararinah, kokod pan dioplos ku nu gelo. Bageur keneh we rakyat di urang. Nurut we nya. Kamari upacara ngabring ku nurut teh tinggal nu di leluhurna ngarti atuh. Eta geranya di Israel perang jeung Palestina. Aya pelajaran berharga eta Israel. Iran ngagempur Israel. Ayeuna teh bubuk Israel teh alhamdulillah ibu da pendukung Palestina. Bubuk Israel teh. Bagja eta dina hate lebok ceuk urang teh. Ceuk aing, ceuk urang bete. Lebok teh. Eta rudal sakitu gedena tepat kana sasarannya kana gedung nu luhur. Bludag. Nah, di Indonesia eta bantuanku tepat tepat kana sasaran. Nah, aya rudal Iran ku tepat kana sasaran, aya di Indonesia bantuan tara tepat kana sasaran. Tapi hampura tong nuding kades da lain salah kades jug tanya da kades mangadatana ge sararea sensus penduduk sararea ngan datana we ti luhur kitu deui Pak Kadesnya. Lain hartina abdi melah kades da urang ge pernah ngalaman atuh. Mata kades mah ukur dituding. Jalan ruksak kades teu ecreug hek tanya heula jalan nu mana teh ruksak teh jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi. Lamun jalan provinsi tuh KDM carekan. Lamun jalan kabupaten Kang DS carekan. Lamun jalan desa nya kades. Nu paling aman jabatan camat moal bisa disalahkeun. SK-na ge ti kabupaten tanpa politikan. Mun kades politikna ge panas. Da eta we nu jauh ge. Abdi teh parantos ti kidul. Ieu cai. Aku 5.000 ge. Ongkosna mah wayahna 500 Pak Kades. Insyaallah ku cai ieu mah meunang. Aing ngaran Kades deuk nyarek bingung, desidik pendukung. Aing teu nyarek duit korban. Nyaho urang mah da. Lol deui bring ka ditu, tenang Pak Kades RW abdi mah. Bagian ka Pak Kades kabeh. Asa wareureu politik. Matak nu ngaran hirup mah jelema nu bersyukur teu hayang teu mung Pak. Teu hayang teu mung, tong lempang dina hayang, tong cicing dina mung. Tong lempang dina hayang, tong cicing dina mung. Jelema nu hayang dina teu dibere kecewa. Jelema nu mung dina dibere bakal nolak. Matak tong hayang tong mung. Saujratna ti pangeran, kun payakun milik Allah. Loh, bapan kamari nu nyaralon dewan, hartana beak, sawahna beak ditejeh ku pamajikan pake nyogok rakyat. Ai rakyat ayeuna ari bantuan dicapluk aya nu dicoblos si Komeng. Si Komeng teu boga modal naon-naon jadi pira kadal modal. Uhuy. Ayeuna teh di Senayan pa si Komeng teh. Ta ieu nu ngadorakakeun duit 50.000 beas 5 kilo capluk ai waktu nyobos poho deui. Iya we cenah nu wabuh si Komeng gitu. Tah ayeuna teh anu teh dicoblos ku ibu nu beak harta banana teh aya di Cisarua Cimahi. Kolor sakieu abdi pernah nepungan baju partai sajajalan coblos. Cing tari urang asa dosa miluan heula cing teh ngahalalkeun 5 liter. Miluan di tukang coblos. Ditewak abdi teh ku doktorna disuntik harita cing teh abdi mau waras. Nah cenah pipilueun cinta kunaon si eta ieu teh calon anu beak hartana tapi rakyat nyoblos nu lain kunaon jadi gelo ku hayang
Coba lamun jelema teu hayang teu mung, mau jadi gelo. Nalika jelema mung dina dibere bakal nolak. Nah nagarahan ge teu hayang teu mung, Pak jadi penceramah teu hayang, matak sanu hayang kop, yeuh merek mik yeuh ayeuna yeuh. Kuring mah teu hayang, ngan teu bisa mung, saujrat teh ti pangeran, deuk jadi penceramah mangga, aya nu ngolempek, eueuh mangsa bodoh. Tuh cak-cak cicing, reungit hiber, teu burung cak-cak lintuh. Mata kuring teu nyaranekeun kana ladang ceramah. Rek diburuhan pek henteu ge kajeun. Aing mah kuat teh didengekeun. Deuk dibere pek henteu ge sing yakin atuh Ibu. Deuk dibere pek henteu ge kajeun. Kudu cenah Pak Lurah. Nuhun atuh Ibu usulan kitu menuhun. Sok kuring tong dibayar ulem ridho demi Allah ridho. Asal kabeh MC entong, sound entong, background entong, lampu entong, sound system entong, qosidah entong, sok sing adil. Ulah ibat tuh dibayar orang teu sing adil atuh bro. Wah. Jadi dek bersyukur teh karena nikmat. Segala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Allah itu adalah nikmat. Genah teh hirup kitu teh Ibu. Tong hayang tong lempang dina hayang, tong cicing dina embuk. Nyengareupan alam perbedaan nikmati. Matak singareupan ku alam tenang. Tenang we, batur ngahina tenang, batur nuding tenang, batur ngaledek tenang, batur ngocobrot tenang. Singareupan ku tenang. Pamajikan baeud sing tenang Bapak. Yo, sing tenang. Waktu sare gusur cicing antep we nu mungeun mah keun we antep sugan 2 bulan cenah baeud sugan hirupna kieu tuluy kacape-cape Ibu matak jalma nu bersyukur mah teu weleh tenang. Tuh lalajuan buah buruk dihina batu dilek batu dituding batu dipita batur buah buruk lalajuan buah buruk teu kong dipetik buah buruk tong diala buah buruk tong ditaekan naha nu buruk mah engke gara-gara sorangan Ibu dihina diledek dicaci dimaki antep engke ge eureun. Lamun teu eureun maka bakal eureun di mana geus paeh. Eureun aduh aman bener ngomongkeun urang naha geus modar. Tapi sabalikna si itu ngap-ngapan di akhirat jaga ladang salat ladang zakat ladang saum ladang ibadah haji ku Allah dicokot dirampas. Naha dibikeun ka jelema nu dihina nu dilelek nu dipitnah nu ditudih. Maka dorakana urang dibikeun kasih itu. Matak hakikatna jelema nu dihina teu boleh seuri matak ati-ati nalika ibu ngahina batur tapi batur teu ngalawan ka awak urang maka Allah nu bakal manglawan ke. Aduh. Sugan we atuh areureun kadang ngaledek batur teh. Sadia. Nyengareupan alam perbedaan tarimakeun. Naha ciwidi ieu teh. Abai pira jeung atuh. Da eta keneh mereka. Teu boja beda atuh. Lain urang teh Indonesia, lain Arab. Matak tong hayang Arab-Araban da moal bisa. Ya mau aduh Umi, abi lain ulah pek ngan kudu tuluy. Ulah ai keur ngeunah hate Umi abi pas sia cucungik sia. Pek dek Umi abi ge alus we ngan kudu tuluy, kudu istiqomah. Ya Bu. Urang mah temongkeun we, urang Sunda Jawa Barat narimakeun cicing di daerah Sunda, maka temongkeun adat Sunda, temongkeun budaya Sunda, tombangkeun omongan Sunda. Yeuh kuring ngomong Sunda teu hararayang kudu ku Indonesia. Sintak tektong. Menurutan ibu, cicing di dieu, kabudak teh awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi solokan, palid keh. Kurumuy akina ti kota saruana, "Woi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu asa begitu ecreug." Temongkeun we atuh ngomong teh Sunda we. Lain mah tag tektok pisan atuh duh. Mata kuring menyarita ku Sunda mung ku Inggris. Mun kuring Inggris ibu jangar abdi lieur. In the name of Allah the merciful the compassionate. Ngartos teu? Oh, sarua. Urang gimana ngapalkeun ti magrib teh jeung teu bisa dibalikan deui. Dengan sakalian harita menang ngarang eta ge. Sabab kunaon atuh urang kudu bisa menerima perbedaan.
Kudu merdeka ge ladang tina beda, aya Islam, aya Hindu, aya Kristen, aya Buddha, senasib dan seperjuangan. Indonesia mau merdeka ku Islam, Indonesia mau merdeka ku Kristen, Indonesia mau merdeka ku Hindu, Indonesia mau merdeka ku Buddha. Tapi Indonesia merdeka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dalam keyakinan, satu dalam tujuan. Aduh, nya tuh Pak Kades ge sok bisa percaya. Ieu teh warga Pak Kades, nalika Pak Kades kamari nyalon nah nyoblos kabeh ka Pak Kades. Ha, cirian Pak Kades henteu tah. Nengang ka urang nu menang BLT eta cenah nu tiung ungu muda teu nyoblos urang coret geuwat. Eta nu hareup nyebut nyoblos ka Pak Kades teu henteu. Tah Pak Kades lamun dendam dicoret kabeh. Tapi pan Pak Kades henteu naha sabab deuk narima kana jabatan, bersyukur kana jabatan. Nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge rakyat kuring, poho bodoh balangah salah tetap kuring nu kudu bebela ka rakyat kuring. Sanajan nyoblos jeung henteuna tah eta Kades HD. Ningang ka urang deh. Jigana nyieun BPJS ge nyoblos abdi henteu coret. Jigana lamun urang matak paingan teu jadi ka mana ibu rek wih heuju ka tuh. Oh lain dek menerkeun sarungnya. Tiris. Sarua komo urangan sakieu bajuna ge. Tapi urang dieu sarua tiris. Oh, baik. Nah, orang kudu bisa narimakeun urang lain Arab, Arab lain urang, letak geografis berbeda, suhu berbeda, kebiasaan berbeda, adat ge berbeda. Kumis pondok janggot panjang, sunah Rasul jelas, abdi ge apal. Sunah Rasul teh kumis pondok janggot panjang, tapi keur nu jadi, Pak. Kurumu jelema nu goreng hate, ulah ngulem ustadana gerhana, naha bid'ah. Naha mah bid'ah, oh kumis oh janggot teu jadi, Bro. Nare kumis eme ditapelkeun. Cing atuh bab nu kitu-kitu teuing mamake jeung dipake nuding batu. Di Arab barang dahar ku 3 ramo, meujeuh nu dicokot korma. Coba di dieu. Barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Di Arab ngong adan langsung qomat, meujeuh naha jelema geus ngawala di masjid jam 5. Coba di dieu ngong adan langsung qomat 3-an. Matak orang Ciwidey pinter nyiptakeun metodologi ngaranna pupujian aki-aki eta teh dakwah cara aki-aki ku nyanyi eling umat muslimat hayu orang berjamaah salat subuh airat setengah genep maghrib. Takbiran di Arab, raos, panjang napasna, dibayar DKM nage. Jug tanyakeun, mata urang hayang ke Arab, hayang dibayar jadi DKM. Pan di urang mah DKM, pokona nu daek we. Jeung anu daek dituding gini. Kenteng semplak, DKM teu ecreg. Kaca peupeus, DKM teu ecreg. Kitu we di urang. Matak daraekan di urang jadi DKM. Di Arab mah dibayar. Matak takbiran teh aralus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Arab. Blues ka urang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilah. Ngas-ngos eta ge. Akhirna teh napas ponok itu panjang keneh pan langsung aka panyamung eta haillallah. Sok bid'ah dolalah neraka naha manya ya takbir make eta napas ponok, Bro. Sing atuh kudu bisa ngemaklum lain kana neraka wae teuing. Ya, Bu. Sok silih hargaan dina perbedaan itu artinya bersyukur. Bersyukur urang teh beda. Pan ibu ge boga budak ku beda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun berosot cipejuh cobaan awewe jeung awewe hijikeun bijil anak ucing matak tong anti dengan beda pan ustad ge barareda mamah yang ngulem ceramah teh anu bari curhat tah ulah ngulem urang mamah dede sabab mamah dede mah program TV mamah dana curhat dong iya dong mah saroge abi menyeburutnya teu usaha pek omongkeun ka tukang mamah dede. Mama ngulam ceramana hayang anu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorop kitab nage Al-Marogi Ibnu Katsir Ustad Adi Hidayat ti Muhammadiyah. Mama hayang ngulam ustad teh anu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mama hayang ngulam ceramah teh anu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq
Di Jawa mama hayang nu keur pila jeung tukang teh Gus Miftah. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Mama hayang nu jiga preman jeger Epi Effendi sok dek naon deui. Mama hayang nu lentong Agim ti Lembang geger kalong pan lentong saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya AA bisa hadir di sini. Apakah ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir ngajak seri hese kieu teh. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya ke Pak Haji geus harewosan kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah ngan saurang. Mohon maaf ya, AA mau pamit. AA lagi. Mama ngulam ceramah yang bari nyanyi, Oma. Di Tasik, Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Pek ngantong diturutan ku urang, udah bisa. Dan Roma Irama menasib lagi jadi penyanyi atau matak disebut Raja Dangdut. Ternyata sejarahnya tina labuh tina panggung. Mau kejung naha, kubrag labuh, panai kades mah tegas, kubrag, aduh. Roma mah kubrag, aduh. Meren, cicing tong dibejakeun ka Oma. Aing mah sok sieun jadi nanaon teh. Beulan eta teh. Lamun di dia ayah bapak polisi, bapak teh ini cobaan cenah labuh, kitu tah teuas. Kubrag, aduh. Eta calon polisi. Mun Roma mah penyanyi, kubrag, aduh. Mantap Roma mah mungkin jadi kenek, lamun kuring jadi kenek alus. Alus, Bandung. Cibidi. Dua deui ceu, alus jadi kenek teh, alus sorana. Coba Roma, aduh, Bandung. Cibidi. Dua deui ceu. Ningang ieu tanu beuki heureuy moal tujuk Al-Fatihah. Dina beus teh jadi tawasulan. Matak jelema nu bersyukur mah cicing dina tugas dan fungsina masing. Entong nempel nu batur nu urang pigawe. Atuh eta beda cara, keun bae tujuan mah sama. Bener? Sok bersyukur perkara eta. Miskin jeung beunghar sarua, justru nu beunghar bersyukur ngarah bisa ngukut nu miskin bersyukur gawe di nu beunghar. Tuh genah meureun hirup teh. Nu bodoh alewah ka nu pinter ngoncoran nu bodoh. Ieu mun nu pinter ngahina nu bodoh pepedengkreng atuh geluwut nu pinter jeung nu bodoh. Asal lieur, kupur hirup kitu teh. Ya Bu. Mama ngulam ceramahna hayang nu nyanyi heuh mah. Make jeung aya nu kieu geuning. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Aya nu ngomongkeun abdi di ditu nu keur nyarane teu sangka cenah euy nana gerhana. Tuh itu ge bapak-bapak nu itu kieu cenah ngomongna teh harewosan teu sangka cenah keur kasep teh alus sorana. Teuing kitu teuing salah talamun ieu ta ibu ieu gandeng ieu. Tuh Roma Irama dakwahna ku nyanyi. Kolot baheula dakwahna ku nyanyi. Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana. Ti bujangan jeung parawan ayeuna geus jadi rana. Dakwahna palebah mana ati-ati berumah ku nyanyi heuh meunang pek ngan ulah pahili antara dangdut jeung adan picacapekeun. Dangdut mah make cengkok, adan mah teu meunang. Mah nyai adan kieu hayalah sholat hayalah wah digemok ta masjid teh. Sabab posisi dangdut pahili jeung adan.
Urang dia pan mapagan panganten ku sawer, bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Alus pek ngan ulah paheuli jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah beletuk juga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha amina coba. Iya bersyukur teh cicing dina tempat masing-masing narimakeun dina potensina masing-masing tong sosontrol teuing kana pagawean batur da urang mah lain hakna. Hartos tah eta makna bersyukur teh. Di Arab nu jadi imam, imam masjid. Tarawih geus jam 3 da raek jelema. Di Arab bawa di ditu di dieu sok. Tarawih di dieu jam 3. RT nu panghela balik tah. Kumaha cek RT? Mantau ganyirah. Teuing kades oge meureun maksakeun da bari kampanye deh. Pak Camat sarua bari nyari cangkeng ongkoh. Lain tengah hargaan ngan heudah kular kumaha iwal ti RT nu leureungan mantau aing lilar teuing cenah. Eureun eta nu tarawehan teh. Lolo jeger hiling cenah ku dewek ah. Dekul eta jeger jadi imam. Nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Rakaat kaopat meureun hayang Anas ngan poho deui ngaret heula ka tukang bari nghoak. Wios kulhu deui. Ai jamaah sieun mangawe lajeng. Nah da taraweh jam 8 anggeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh inga gejeger ngimamana kapake HD tah di urang mah nu imam HD teh nu tereh Pak. Dibere mah ustad nyaan ngimamana nepi jam 3 jago kudu daek. Matak dakwah teh kudu posisi jeung tempatna. Heuh hampura kuring kieu teh. Aya lulucona, aya heureuna, aya babarakat takanana, aya seurina. Kuring sadar ieu pengajian teh geus peuting. Lamun kuring serius baralik jelema. Pana ieu mah lumayan itu nago gitu. Ya. Tuh tetunuhnya. Ngan abdi nu geus tunuh nempo ibu aduh. Ibu tetunuh nempo kuring da kuring mah aduh ibu mah pitunuheun banget. Bebeakan cenah euy. Mata proses bersyukur teh narimakeun kana pamere ti Allah sagala rupa perkara nu dibikeun ku Allah ka makhluk Gusti. Pak Haji dibere kabeungharan heukeun bae tong siri. Da bersyukur nage hampura enjing aya sunatan masal sabaraha hiji jalmi nu sunatan biayana hijina ge geus hampir 1,5 juta. Mun dikali 30 geus sabaraha 10 juta. Paingan Pak Haji kurang berag penting ieu teh. Padahal Pak Haji teh loba duit nah Bapak. Tapi di tempat teh kuring kurang berag. Nah, kuring sadar apal bisa asup kana perasaan. Loba duit na penting ieu geus loba bayareunana. Nah, ari ieu nu teu baroga duit kuat barakatak. Har, ibu mah gresok hiburan tadi ukur lalajo. Ngadenge ceramah kuring ukur datang. Nya, itu nu mayarna mah. Matak teu saban-saban jelema loba duit matak jongjon hate teu saban-saban jelema teu boga duit teu jongjon hate lalajuan jelema sangsara. Pak Kades pidato ngarona coba nu beungar siap Pak Kades saya Pak Kades nu miskin mantau gaing nah nu miskin mau ngarona eueuh paokeun bahkan aya bangsat ge bisi menerek mau ngarah aman tuh aya coet lol deui ustad pidato ibu kada nyieun tolak bala nah sabab ayeuna teh usum tuyul nyariun tolak bala gambar pedang tapelkeun lawang panto ayat kursi coba nu miskin papayug imahna ayat tolak bala eueuh pantona ge rujad matak tuyul teh blus blos ku jongjon teuing hirup si eta nu beunghar barang daharna ge geus loba mikir can dahar geus mikir restoran mana budget sabaraha tuang bade jeung naon can dahar geus mikir coba nu sangsara nu aya na meja dileg-leg naon we angeun kacang bari geus leur di dahar teh nyeri beuteung ngadon jag nu beunghar mah ngarokona ge khusus Marlboro Black heuh abdi anu miskin mah ngarokona ge sagala bako leg-leg rokok Pak Camat beak nu Pak Kades ludes nu urang sarua jadi teu puguh merek nu sangsara matak jag-jag ge awakna teh